ulah ditekadkeun Kristen teh lain kafir sih ada ulah suka bawa urang mah ngaji wajen teuing kiai kajeung ustad kajeung teuing ilmuwan ngomong sama-sama bagus jeung menuhankan kepada Tuhan geus tekadkeun kafir titik urang mah nu ngaji mah kos kitu tah ulah sok aju ka babawa ka TV kos teu ngaji bae geus salian agama aing kafir titik ulah loba omong beres sia ditimbang na goyang sia timbangan warara sejasa ngaji ongkoh kakula ya nu ngomong itu kiai kalau dengerin bagus betulnya Kristen juga kayaknya bener juga goblok sia pilok ngaji meureunana nu sok ngaji mah ulah gitu selain daripada agama Islam kafir titik make koma-koma sanajan tilok salat ngomongna tilok salat pokoknya salian di Islam kafir enggak saya mah keyakinan aing saya sok salat tilok beres tapi selamat nggak di akhirat